Cek kamari kan eta jinjing setan teh bahana tina seuneu nya. Tah berarti maranehna teh dulu deket kan jeung paneker Ini bibi aing ya pemikiran lebih kan ka dieu ya. Jeung paneker cenah. Aing mah dicarekan gitu ya anjir. Ku jin jeung setan ya. Ku bibi aing sebutkeun dulur keneh jeung paneker. Bi heueuh meureun jiga namanya sarua seuneu. Jika nama masih keneh dulur memang, tapi rada jauh lah jika nama. Terus eta alamun si Kosim. Nah jadi kasih Kosim, kan si Kosim mah geus puguh bi, si Kosim mah jelema dijieuna pan jelema mah tina taneuh teh ceuk bi teh. Nah make jeung kasih Kosim. Lain apa dah menyang manying jika beli si Kosim mah kok. Tapi dah anjing. Jika beli sih ya wae aja. Jika nama si Kosim teh bi eta teh masih keneh tetangga tere. Jeung jurig jarian dia. Jurig jarian si Kosim. Lamun teh jeung jurig cai sia teh. Aya wae ya bi aing. Jurig kuris. Lain berat sore-sore kieu Kosim meni cararang geuleuh ieu begadag. Tambah kesel cuma ngalalalay wah. Kos lamun misalkan ayeuna lalai di ala jang naon kos. Da diingu gitu mantes atuh. Lumayan berat lamun menang mah dijual anjir jangan anu penyakit asma. Cair. Laku gitu. Obat eta teh. Tapi ngalahan aku mah anjir. Berat gampang pan aya lalai mah sare ti beurang mah. Ngagarantungna tangkal. Terus Pasrahkeun ka Kosim nu kitu mah. kumaha? Yo carana berat pan teu kudu ditae kana tangkal. Tinggal urang dihandap keprok tepuk tangan. Malurag tah. Nah, bisa marurang. Pan ari lalai mah gegeran berat lamun urang tepuk tangan manehna teh nurutan. Kan pohon tak keur cecekelan urang anjir ka handap. Ya. Anjing. Aing asa diwadulan ya mah. Mumual anjing. Wadul sia mah. Yang satu berat ganti cua ngala ieu ningan. Engang anakna sok meunah nya disangu goreng ke peuting. Ya omonganna si Kos. Please Kos. Sia kamari ieu anjir ngajakan ngala orai. Ayeuna ngala engang. Tama kesel cenah. Anu tama kesel anjir henteu nu pipanyakiteun Kos. Kumaha eta anjir ngala engang? Pan ngarah adrenalin kita terpacu menantang anjir. Sarua we ningan jeung ari keur ieu hana aya tantanganana berat. Kumaha. Pasrahkeun ka Kosim Kosim gitu loh atuh anjir nu kitu mah gampang. Kumaha. Ya, pan ai si engang teh sok buleudnya. Aya liangna berat di dinya teh. Tah bagi tugas Kosim ti heula atuh nu maju. Kayak ku Kosim teh dicocokan si liangna teh. Dijamin aman, giliran di dinya tugas terakhir kari metik tah. Sok. Kari metik anjing. Aing nu ditapukna atuh sia teh. Isi Kosim gampang ya. Terus lamun ku aing pas dipetik terus eta modal anjir cocokna kalau cocokna coplok rek kumaha ditapuk aing Kos montong anjing geus mending kieu we hulang-hulang anjing ya bayawak lah aya wae si Kosim ya ampun. Kelakuan aya wae ieu anjir rametu. Duh, kieu tak Kos anjir betahna ulin di sawah teh. Komo parikeun kieu ya Kos. Da kana panon teh atuh anjir. Tak seger atuh. Nu kieu sebutna teh hejo lemok. Multivitamin jang panon ieu teh Kos. Anu cek paribasa teh mah jiga permadani. Ya meureun nya. Kumaha maneh lah jiga permadani juga samak bodo teuing guys.
maneh we pokokna mah the best we mah pokokna mah pemandangan juga kieu. Lain Brad ieu pare ari kira hejo kieu Brad. Ieu teh termasukna hejo ngora apa hejo kolot ih. Hejo kolot. Pare mah hejo kolot. Ya. Lamun daun cau tah eta hejo ngora. Kudu paham di dinya. Tah anu kosim teu ngarti mah Brad. Jeung can apanya? Eta bedana sabaraha taun euy hejo ngora jeung hejo kolot teh Brad. Ya. Sia teh warna mah eueuh umuran. Warna mah eueuh umuran. Masalahna ngan saukur tun, beda tun. Nya tunna leuwih kolot atawa leuwih ngora. Teu jiga jelema anjir umuran teu. Bener. Ngarti kosimnya Brad. Tapi bejana nya cek kolot kosim euy kayuna teh loba hama cenah Brad. Oh, bener. Hama naon sih ayeuna teh? Wah, warang pan, warang coklat anjir. Ripu petani oge ayeuna. Lain eueuh kabosennya eta unggal pamotong cenah Brad nu nyerang eta warna coklat wae euy. Sugannya kali-kali mah warang beureum, warang koneng atunya. Cidung sugan beuih kawa. Please kos. Ya cek aing mah daripada ngobrol nguruskeun warna nya. Cek aing mah uruskeun tah beungeut si laing tah penuh hejo bagedon. Ya wae aing ngobrol jeung si Kosim mah ampun teh. Bisa wae ieu ya anjir ya. Siluman kungkang. Rasanya cengnya nggak sebulan mulu deui. Aduh. Nya Brad, kaning Aceng mah sok sibuk ari bulan mulut teh Brad. Sibuk naon? Kapan Aceng mah Brad, loba barang-barang rumatkeun geuning Brad. Barang-barang tuturunan Brad. Keris 7 luk Brad. Oh. Terus itu bedog paragi ieu Brad. Paragi lamun aya tolak bala geuning, bisa aya nu heureuy kitu bisa dipancelkeun Brad. Oh. Tuluy halu tah Brad. Halo eta jang paragi naon eta? Paragi nyarang Brad. Jadi lamun aya acara di dinya Brad. Ditancelkeun eta halu usum hujan ge insyaallah Brad tah. Halodo pokona mah dijamin. Tukang nyarang oge anjir Mang Saroceng teh guys. Sakti yo. Haruda Oke mah orang lamun misalkan rek ngayakeun acara teh nya meh teh hujan. Pangyarangkeun ku didinya berarti. Nya Brad kapan Aceng teh pawang hujan oge Brad. Pan sarang teh nyarang hujan teh jeung pawang hujan teh tak kene. Malah mah kamari Brad dah. Aceng mah langsung ku kepala desana di pasawahan Brad. Keur Agustusan ge Aceng tah anu nyarang. Iya Brad. Halo do. Angger Brad girimis da usumna Brad. Anjing. Ngomonganna Saroceng ye. Sugan aing rek halodo anjing. Aya wae anjir ya. Jaran goyan.